warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Akbar Braka. Abdi di kelas 10 Di dia abdi hayang nunjukkan contoh wawancara. Disimaknya. Assalamualaikum, punten. Tiasa abdi nyuwunkeun waktosna sakedap kanggo ngawawancara ngenaan kegiatan pendidikan sekolah. Waalaikumsalam. Mangga tiasa. Kumaha carana supaya kegiatan pendidikan di sekolah di Indonesia teh bisa dipikaresep ku barudak atanapi siswa di sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah kudu bisa jadi dunia anu dipikaresep ku siswa. Ku kituna marahnena bisa ngarasa bingah pikeun datang ka sekolah sareng ngarasakeun kegiatan belajar anu tumanihna kaasup narima materi pelajaran anu dibimbing ka guruna. Kunaon sekolah kudu jadi tempat anu dipikaresep ku siswa supaya kegiatan proses diajar tiasa mikin ngabingakeun sabab setiap siswa tangtuna miboga masalah sewang-sewangan nu aya patalina sareng kegiatan belajar. Selain cara kasebat, apa aya cara anu sanesna deui? Aya, nyaeta urang bisa ngamangpaatkan teknologi pikeun ngabantu sanana. Contoh nyaeta HP. Misalna dina proses belajar urang bisa ngagunakeun teknologi keur ngantosan masalah pendidikan. Misalna ngabantosan PR atanapi pancen di sakola jeung sajabana sacara wicaksana. Terus kumaha supaya siswa teu gampil kena masalah jeung proses kegiatan belajar di sekolah teu ngabosankeun. Ku kituna sadaya jalmi anu kalibet dina dunia pendidikan kudu saling ngingetkeun supaya siswa teu ngan ukur haben kana belajar, tapi maranehana oge butuh ulin. Mung kitu siswa moboga kehidupan anu dipikaresepeun saimbang jeung proses belajar henteu ngabosankeun. Sabab kehidupan anu dipikaresep mah lain ngan ukur neangan ilmu hungkul. Terus kumaha pangharepan dina kegiatan pendidikan sekolah ka kapayuna? Para siswa dipikaharep bisa nyiapkeun diri pikeun ngalakukeun inovasi supaya lulus sakola. Engkena jeung asup kana dunia pagawean, maranehana bisa ngaluyukeun kana kaayaan lingkungan anyar di sabudeureunana di mangsa kaharep. Rupina cekap sakitu wawancarana. Hatur nuhun kana informasina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhun, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sakitu contoh dari wawancara di abdi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.